Saha wae oge mal uninga kana agungna Kanjeng Nabi lamun tara daraek ngaji. Kusabab gitu ngaji teh kalintang pentingna. Numawi canakan kula warga tungtun dulur tarik wargi urang sadaya bejaan masyarakat adakan sobat urang sadaya supaya ngaji. Arah naon daek ngaji tadi teh lamun urang rajin ngaji insyaallah bakal uninga kana agungna agama Islam, agungna Al-Qur'an, agungna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana parantos uninga kana agungna yakin bakal cinta. Di mana geus cinta aya cirina nu cinta gampang mun dititah tara hese mun dicarek. Lamun urang geus gampang dititah teu hese dicarek ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal Nabi we nu miwarangna. Sok sanajan kudu berkorban harta tanaga nepi ka nyawa. Pasti dikorbankeun. Pan para sahabat ge geuning. Di Madinah we digedengeun Masjid Madinah aya makam bake piraku hilap deui ngapanda satu bareng hari teh nya asa teh kungsi papanggih di dinya teh aya 10.000 para sahabat anu dimakomkeun di dinya sadayana oge nu 10.000 teh wafatna napas terakhirna ngantunkeun alam dunya ieu teh keur berjuang ngabela Kanjeng Nabi, ngabela agama Allah nu dicanak ku junjunan urang. Kunaon rela-rela teuing memperjuangkeun Islam ngabantu Kanjeng Rasul ngabelaan junjunan ngiring jeung Kanjeng Nabi nepi ka dikorbankeun nyawa. Gaduh kayakinan dina atina sagala rupi piwarangan Kanjeng Nabi teh hakikatna piwarangan Gusti Allah. Da Kanjeng Nabi mah tarawantun miwarang umatna lamun can aya piwarang ti Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun sagala rupi piwarangan Allah teh piuntungeun, pisalameteun, pitentremeun, piamaneun, pibahagiaeun. Akhiratna yakin pisurgaeun. Carek we ku Kanjeng Nabi. Sanajan keur ngeunah usaha keur babari ngalariki rumah tangga keur bahagia hirup pinuh ku kasenangan ngan hanjakal ngalah kasenanganana tina jalan nu dicarek ku Kanjeng Nabi nu iman mah nu Islam liren saharita kanggo naon bahagia saliwat di alam dunya lamun kudu sangsara salilana di akhirat. Da sagala rupi panyarek Nabi teh hakikatna pajarek Gusti Allah. Tewantuneun Nabi mah curak carek ka umat lamun can aya panyarek ti Allah. Sedengkeun sagala rupi panyarek Allah teh eta teh pirugieun, pisangsaraeun, pihancureun, pibalangsakeun akhiratna, pinarakaeun. Nauzubillahi min dzalik. Jadi cirina cinta teh naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun karek sakitu geus poho deui. Tak kitu ngeunahna ngaji ka daerah kieu teh ku pohoanana. Yupan ngaji deung pohoan mah tolok bahan. Teu kedah sulit milari materi eta we unggal ngaji. Teu nyeri hate ieu teh. Teu nyeri hate. Teu dah heueuh. Ciri cinta teh gampang mun dititah tara hese mun dicarek. Lamun jalma ngaku cinta tapi dititah barang enggak dicarek harese eta teh cintana cinta palsu. Anu palsu payu mah
Bapak Bupati nyanak artos 100.000 ngan palsu, tukang ngarit nyanak artos 5.000 nanging asli. Arangkat betah bupati angkat, tukang ngarit oge angkat balanja. Saan bakal menang balanjaan? Tukang ngarit. Urang gesingnya cinta ka Kanjeng Nabi. Sebab lamun urang cinta na para wargi sadaya. Daya tawis-tawis cinta nu tadi teh gampang dititah teu hese dicarek. Maaf payu. Haroyong payu. Hoyong payu. Bade diical. Moal. Goblok atuh. Lamun urang hayang payu kudu siap di jual. Ieu manawiskeun Pak RW, pangnawiskeun rompok, hoyong payu. Atuh Pak RW teh angkat ka patanggana ngumumkeun ka dulur-dulurna. Masyarakat di bejaan menawi priyogi bumi. Nah, ari tos aya nu bade ngagaluh, ieu teh bade diical teh ya moal. Panyapekeun. Bari ngawiwirang. Hoyong payu bade diical. Cek ibu cek bapak na sanu bade ngagaleuhna, sanu rek meulina. Nu mawi tadi ge sing rajin ngaji diajar teh sing nepi ka paham neangan ilmu sing nepi ka timu, thalabul ilmi sing nepi ke kangarti. Ngaos teh sing dugi ka kahartos. Dalamun urang ngaji nepi ka kaharti ngaosna dugi ka kahartos neangan ilmu nepi ka timu, bakal mendak keterangan nu langsung tinu Maha Agung dicana ku Rasul teh Al-Qur'an. Tingali surat At-Taubah ayat 111. Dawuhan Allah, innallaha sa'nya Gusti Allah ishtaro meuli Allah teh. Bade diical menyebut moal keneh eta mah kabina-binanya Allah bade ngagaleuh rek dikamanakeun dibeli ku Allah teh. Ngan Allah teu meuli sembarangan manusia. Hartosna cantang tuh sadayana bakal laku di payuna nu Maha Agung, bakal dibeli ku nu Maha Suci, bakal ditarima sararea ku nu Maha Kawasa. Naon margina? Dauhan Allah minal mu'minina, meuli sote Allah mah ti jalma nu mukmin anu iman. Sanes mukmin qori nu tadi. Eta mah geus yakin mukmin namina ge mukmin ti bubudak. Allah teh ngagaleuh, Allah teh meuli. Ngan meulina ti jalma nu iman. Sok sanaos syariatna hina nya nini-nini nya peot malarat deui. Imana butut. Sisi gawir. Hanapun ruyuk awi. Lehoan wae deui. Tapi mukmin dibeli ku Allah deui. Sanajan beunghar luhur pangkat bari gagah bahkan pejabat imahna bertingkat, mobilna mengkilat, duitna berlipat-lipat, balongna gede, kat panjang ngajepat, tolobana lauk sepat, keur sehat teh boga pangkat, pamajikana oge teu goreng adat, opat ganuh. Tapi teu aya imanan. Boro-boro kudu dibeli ku Allah, moal dileret-teret acan, moal ditingali-tingali acan ku Gusti Allah, jaga lamun jama eueuh imanan. Numawi urang bersyukur kana Maha Agung, digolongkeun jalma nu iman. Dan nu iman mah geus meunang jaminan ti nu Maha Suci tadi ge dibeli ku Allah teh. Malah di dunya keneh dawuhan Allah,
Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min fahuwa mu'min fahuwa mu'min. Teu kawas nu tadi. Man amila sholihan sajama amal soleh. Amal soleh teh nyin pagawean rek naon wae, rek ku ucapan, rek ku pagawean, ku kerteg ati we. Sagala rupa nu dipikaridho ku Gusti Allah. Bahkan ada perintah ti Nu Maha Kawasa dipigawe atawa ninggalkeun sagala nu dicarek ku Gusti Allah. Eta teh amal soleh. Ngan dawuh Allah bahwa mukmin didasaran ku keimanan. Artinya di mana ayat kalimah amilah solihan samemena sok aya amanu. Pasti eta bergandengan. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Sayana jamanu iman bari amal soleh. Eta pisan cek Allah nu bakal jadi penghuni surga salalawasna. Iman jeung amal soleh tersebut di jama takwa. Tadi gepan ku qori dibaca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sanyana zaman itu bakal digiringkeun jaga di poe kiamat. Saha zaman nu takwa, urang mana we jeung saha wae. Ka mana digiringkeunana? Ilal jannati ka surga. Zumara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha nepi ka daratang manehanana jamanu iman teh ka surga. Wa putihat abwabuha jeung dibukakeun lawang-lawang surga. Teu kudu keketrok deui. Begitu datang, bray dibuka lawang surga bagi orang iman dan amal soleh. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dibuka lawang surga, cek penjaga surga, bagea teuing anjeun. Sudah banyak kebaikan di alam dunia, sudah melaksanakan aturan Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha, masuklah kalian masuk surga khalidin selama-lamanya. Keur iman. Tapi sabalikna nu teu iman mah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, jeung bakal digiringkeun kupur-kupur kalalapir oge. Kamana? Ila jahannam, ka neraka jahanam. Zumara berbondong-bondong eta ge. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, nepi ka lawang surga dibuka. Geus datang ka surga neraka dibuka. Qala lahum khazanatuha, jeung ngomong eta bicara penjaga surga teh. Alam ya'tikum nadhir? Nah geus teu datang ka maneh baheula peringatan, teu aya jengan, teu aya ustad, teu aya kiai. Mun bae ditu teu aya rasul. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak datang kepada kalian rasul-rasul Allah? Memberitakan gembira, memberikan peringatan, memberitakan menakutkan terus. Teu meunang henteu. Tah jadi urang teh nu iman mah dibeli ku Gusti Nu Maha Suci.
di dunia nage zaman nu iman da amal soleh bari iman pahuwa mukmin di dunia kene dawuh Allah palanuhyiyannahu Allah sumpah demi bakal mereka hirupan kami ka jama-jama anu ariman bari daek amal soleh hayatan thayyibah kehidupan yang thayyibah yang baik. Pandina hadis qudsi ge tafarrag li ibadati kudu nyalsekeun maneh keur ibadah ka kami. Artina ibadah mah lamun teu nyisihkeun waktu henteu nyalsekeun moal laksana. Mun urang ibadah ngadaguan hayang ngadaguan kejeung moal laksana. Da loba jama tibu budak nepi ka dewasa nepi ka kolot nepi ka jadi aki-aki jadi nini-nini ka masjid meulid pangaosan tara naon sababna ngadaguan kejeung ngadaguan hayang. Tak aya di dieu mah jelema hayang manten salat. Nini jam 11 ceuri kunaon ini hayang manten lohor nini. Aya nu kitu. Aki-aki keur ngaramet di sawah mingsreuk we ceuri. Kunaon aki ceuri hayang manten zakat aki. Bejana. Artosna numawi Allah nyebat tafarag salsekeun jama ibadah ngadaguan salse mun pejabat ngadaguan pensiun dari ka masjidna lamun nu boga anak ke anak-anak geus lulus geus sidegarawe mun guru ke ngantosan pensiun hayang ka masjid ribuh tuh urun-urun gitu ngadaguan nantak didawuhkeun ku Nabi halakal musawwifun alangkah celakanya orang-orang yang selalu musawif ke geus anu ke di lamun geus anu terus kitu jeung gitu ngadaguan kejeung ngadaguan hayang-hayang teu datang-datang nu datang malakal maut aya jelema nepi teu nyaho jerona masjid teu nyaho tihang masjid mengapa ibadah ngadaguan kejeung dalam urang geus nyalsekeun ibadah tunuh teu digugu hoream teu diladanan hujan ge angkat tiris ge init tunuh ge teu digugu berangkat ibadah ka Gusti Allah berjamaah nyalsekeun keur ibadah ka Gusti Allah jaminan we ti Gusti Allah lamun urang geus nyalsekeun ibadah ka Gusti Allah tadi janji Allah palanuhyiyannahu make sumpah Allah di dinya bari make nun taukid sakilah ceuk budak mah santri hayatan thayyibah tah nu nyalsekeun ibadah bakal meunang hayatan thayyibah naon hayatan thayyibah nu dijamin ku Maha Suci nu kahiji amla uqol baka ghinan jaminan di Allah hiji kami bakal minuhan kana hate eta jelema ku kasugihan ku kabeungharan da eueuh numpang nikmat-nikmatna hirup kajaba dibere beunghar hate kajen kagolongkeun RSSSSSSS oge rumah sangat sederhana sekali sisi solokan saat senal sisirangan sarung soeh tapi hate beunghar tatangga meuli televisi teh teu aya sirik teu aya panas malah bunga alhamdulillah tatangga kagaleuh TV Gusti abdi bagja tiasa nongton dalalakon mah sarua nu lalajo jeung nu boga televisi sakitu-kitu keneh lalakon mah mun hayang nepi ka tamat sing nepi ka geus lalajona tunuh kari balik moal tapi nu boga televisi nah kajin geus 1000 tunuh 1 juta hoream aya teh nu ngadon lalajo nungguan we wajahna ruksak we televisi nu eta susaheun zaman nu beunghar teh susaheun moal
moal dalin saurang nu boga televisi teh nya pindah lalajona ka nu hiji deui. Televisi esa geus dihadean deui. Kadinya deui deukeut. Bahagia. Tenang ati nanti. Bari senang teu sieun aya nu maling TV da teu boga. Usum rusak TV ada gelap teu jadi pikiran. Tenang, sanu mere tenangna Allah. Ngan Allah mah mereka tenangan kajaba jaminan tanu modalna tadi bener-bener urang nyalsekeun ibadah ka Gusti Allah. Harta ge disisihkeun keur jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Jadi jabatan ku disisihkeun kawas pacamat selalu digunakan untuk pengajian, digunakan untuk rakyat. Dan teka alus teka sebut alus camat isuk-isuk tuh diuk we di masjid wiridan nepi ka duha. Terus kaditu aya rakyat diantep. Benten bagian masing-masing. Bahkan kalau perhatian kepada rakyat, mumpung jadi pejabat untuk mengajak umat ibadah kepada Allah, itu lebih utama daripada ahli zikir semalaman, lebih daripada yang rajin berpuasa, daripada pacamat puasa dikirwe di masjid rakyat terlantar. Bunga tatangga beunghar teh. Tatangga nu hiji deui meuli motor, alhamdulillah. Bunga. Bungaheun tatangga kabeuli motor hugrek ngojek babari mun kami butuh rusuh rek kabaraya ka dulur babari kari ngomong we cek sakitu ge ngartieun. Mu ngomong acungkeun teu curug. Nyampurkeun. Ka mana? Ngeunah kene urang itu boga motor jeung ojek mah manehanana kaanginan urang mah kahalangan ku manehanana. Dugi kawargi nepangan baraya teh di ditu dihormati dihargai disuguhan balik teh di bahanan bea 10 kilo ku dulur teh ug jagong sakarung. Tong susah kudu ngagaganong jagong kudu ngais beas ngomong di da loba ojek malen hiji ditu teh jeg gitu babawaan ditangkep ku ojek mah duk di tukang beki eueuh we angin teh kaditukeun mayar 5.000 balik deui 5.000 tuh 10.000 teh geus 2 motor teh jalamun urang sapoe zaman ayeuna hayang tupak motor ganti 10 motor receh kan duit 50.000 empat motor tidak ke pangkalan itu 5.000 naik deh pangkal 5.000 udah naik nurun naik aduh geus bikin kabeh 50.000 jeg oi nih uang 50.000 untuk apa hayang subuh tumpak motor lah sakieun sok rek ka mana. Tenang hati kesusahan masieun aya nu maling motor sare tibra tatangan nu hiji di meuli mobil alhamdulillah mun kami hayang ka mana ka Majalengka hayang jeung anak incu hayang cenah milu minantu hayang cenah milu kulawarga dibawa kari ngomong ka debong mobil ari ti dieu ka Majalengka pergi pulang sabaraha syukurang teh ti dieu ka Majalengka pergi pulang sabaraha hah pergi pulang pergi eueuh ti zaman Nabi Adamna balik ini heula tuluy badi pulang heula tuluy pergi semua adalah pergi pulang ke mamana ge ya 500.000 tong ditawar tidak ke Majalengka wani 500.000 meuli mobil mah menang ban luar negeri teu mahi hiji ieu mah ban geus jejeg 5 jeung ban serep jok geus aya mesin geus siap supir geus siap kari diuk tunuh molor nepi ka Majalengka di mana Majalengkana di dinya
kira jaga lu diantarkeun ka hareupeun imah urang kaluaraga ka Tusepang jeung kulawarga sararea makan enak-enak supir jadi ajak mobil tetap menunggu pulang di itu tuh masya Allah di bahanan itu dan ini tong susah ke mobil geus bayar 500.000 kari naik balik tunu datasnya tuh HS deui tak diantarkeun nepi ka hareupeun imah urang deui 500.000 teu kudu boga SIM teu boga ku STNK macet HS ke tepi itu orang yang senang hatinya dikarenakan orang itu betul-betul diberi kesugihan kekayaan dalam hatinya hanya modalnya tadi tafarrug li ibadati jangan menunggu mau jangan menunggu keyeng paeh manten ngadaguan keyeng mah ibadah datang teh ka lembur ka dieu brok hujan gede tong susah gawat we turun tina mobil urang mah balik we ka imah da dibayar geus ka dieu dek mandi rek ngopi-ngopi geus ngopi rek sareheg rek eundeuk-eundeukan heula pek nikmat nu boga mobil mah kudu ngamandian urang kudu ngamandian mobil tuh hayatan thayyibah Ita hayatan thayyibah teh naon? Astagfirullahaladzim. Diberi beunghara hate, masya Allah. Itu biasa pohon kieu ngajina. Diberi hate nu pohon, diberi kejembaran mana, kebeungharan hate, kekayaan hati, lapang dada, enak. Hanya modalnya itu. Rajin beribadah. Jangan menunggu mau. Yang kedua jaminan Allah yang selalu melaksanakan perintah Allah. Iman jeung amal soleh teh. Hayatan thayyibah. Yang kedua wa amla'u yadaika rizqan. Nu kadua Allah ngajamin lamun jelema nyalsekeun ibadah, maksakeun ngalaksanakeun perintah nu maha kawasa, mimiti papaksa kadena enak, tungtungna nikmat nepi ka cinta dalam ibadah kepada Allah. Mimiti mah tahajud ge hoream 2 rakaat ge ka dieu terus leungit hoream ganti kok nikmat. Ka dituna mah katingaleun tidak enak hati. Nu kadua diberi rezeki pandanganna usikna selalu menjadi rezeki. Hoyong gampil rezeki. Hoyong. Naon ada rezeki. Dug-dug hoyong malah meuri teh orai kadut. Rezeki teh kulumayun tafa. Apapun yang bisa dimanfaatkan itu adalah rezeki. Seperti ini kursi. Saya menikmati kursi ini duduk enak. Ini adalah rezekiku. Tapi sanes milikku. Mentak beda rezeki jeung milik. Kolot sok salah ngadoakeun. Nam ujang nyai rumah tangga didoakeun ku mama jeung ku bapa moga-moga sing gede milik. Milik we nu gedena teh. Milikna teh gede. Domba boga 8. Anak tukang sate. Minantu tukang jagal. Ku anakna dikirim sate 40 tiir. Ku minantu dikirim daging domba 1/2 kilo. Asarek ngeunah teh. Milikna mah loba. Karek sahuap kaduana. Leng teliun. Bawa ke rumah sakit. Parios ku dokter. Cek dokter jangan makan daging domba. Haram dok? Tidak. Nabi pun makan daging domba. Kenapa aku jangan? Lain haram cek agama ngan maneh boga panyakit getih jangkung. Teu meunang ngadahar daging domba. Jadi aku harus makan apa? Udah onta saja. Kok jauh onta jarang ada di Indonesia? Jangan yang jauh-jauh. Onta teh oncom jeung tahu.
milikna mah gede domba. Wah, anak tukang sate tadi ge minantu tukang jagal dahar ukur onta. Itu gede milik leutik rezeki. Panen 18 ton dalega nyawahna. Pabrik heler boga 2, restoran boga 3, unggal poe nyangu. Duit nampak unggal poe ti pabrik ongkoh kantenan di sawah panen. Di restoran ge selalu menerima uang banyak. Setiap sore sadingkul ngitung duit. Dak coba sangu napayuk. Ujung juga awak lalu soream tidak ada semangat. Tunu watak teh. Bawa ke dokter cek dokter, jangan makan nasi kecuali di geran. Padahal kayak jona loba tapi ulah didahar. Haram dok, henteu. Mau dicarek maneh boga penyakit kiih amis, teu meunang ngadahar gitu. Putuy boga opat tangkal. Jak Bandung ngirim dan nyahon beki putuy 2 jodoh. Biasanya mah 5 papan habis. Hari tamak karek menang setengah papan karek seberapa. Aduh awaknya lari penuh asa genuk lumpang kejat. Bawa ke rumah sakit cek dokter tedangan makan pete. Haram dok? Enggak. Kenapa aku dilarang? Urat maneh geus sararaseuh. Asem urat nanti. Komo lamun geus boga panyakit kembang cau teu ko panggih rewas. Naon kembang cau? Jantung. Kabita beunghar gitu. Cok mending beunghar bari geringan, teu mending sehat bari malarat. Mending mana? Baik, sing bener atuh nu bogana, nu boga beunghar Allah, nu boga sehat Allah, deukeutan we Allah. Dawawuh mah jeung nu bogana. Kaos urang boga dulur beunghar, tah kadinya jang ka dieu. Wa nungguan di dieu. Ieu bawaeun mangkaning beas da sakintal kok bawa. Baju 7 setel. Duit ongkoh. Balik tong susah. Wa dihadiahan motor. Gitu. Ai datang ka hareupeun imahna anjing herder 155 rek nyabet. Ulah dilayanan modar urang. Bebeja kanu bogana. Wah, yuk anjing. Langsung cek dong teh. Hei, koboy ka dieu eta mah suan aing keun daratna ka dieu. Moal boro-boro bakal ngagege ngogog ge moal kabeh ge nyalampeukeun ka dununganna urang aman. Da urang lamun awawuh mah jeung Gusti Allah, apapun yang ada di Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Maka semua pun akan Allah berikan. Tadi kita faragul ibadati, jaminan nu kahiji naon? Astagfirullahaladzim. Itu biasa kieu. Nya atuh ngarah kana naon ka bina-bina teuing otak pohon. Bawang beureum. Nu kahiji diberek kesugihan hati. Kejembaran mana? Hatinya itu kaya. Tenang kehidupannya. Yang kedua, dimudahkan rezeki. Da loba jalma gede milik leutik rezeki teh loba keneh. Jelema di Sumedang mah usaha ka Jakarta. Di Jakarta Masya Allah hasilnya banyak. Di rumah di sana di Sumedang membuat rumah yang bertingkat. HS mah dihanapeun meja luhureun kardus di Jakarta wae. Ieu mah gedong ditinggalkeun ukur 2 poe 3 poe balik deui ka ditu. HS na mah teu di kasur-kasur acan. Tete gede milik leutik rezeki. Panjikanana geulis, genut, ngora. Tangan bobogaanana kawas terong menang ngaleog. Itu teh gede milik leutik rezeki nu kitu teh.
Tadi mah kangkung cenah cek Ustaz tuh. Seperti kangkung menang aleop. Masya Allah. Mencek kurang mah jalan kama Jatiwangi kasebut BAKN. Non BAKN. Non BAKN teh. Batan asup kalah nilep. Hmm. Yang menghasilkan ibadah, sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Satu, akan diberi kekayaan dalam hati. Kedua, akan dimudahkan rezeki. Yang ketiga, wajis maka sihatan. Aku sehatkan jasadmu. Allahu Akbar. Jaminan di alam dunia itu baru bonus. Baru kan tadi fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Aku ajamin aku sumpah cek Allah kami bakal mereka hirupan anu thayyibah. Thayyibah teh eta naon hiji? Anu tadi teh we lah geus. Hiji hate tenang, kadua rezeki babari, katilu awak se hayang naon deui mun dibere nu eta. Ayo. Ayo. Sok rek minta naon deui urang teh hiji awak hate tenang, rezeki babari. Hate awak se rek minta naon deui. Di hate jembar mah moal koret. Yang ke Mekah kari berada rezeki dibabarikeun ku nu Maha Suci heug awakna sehat. Hayatan thayyibah. Itu saja itu baru bonus. Belum apa-apa pemberian Allah yang diberikan kepada orang amanu wa amilus solihat atau man amila solihan fahuwa mukmin, artinya orang soleh yang betul-betul didasari dengan keimanan. Apa di akhirat? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Beki peot weh. Janji yang kedua, sumpah Allah yang kedua bagi orang iman dan amal soleh. Awas, perhatikan. Wala najziyannahum. Jeung demi suku si Allah, kami bakal membalas yang sesungguh-sungguhnya bagi mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang lebih baik daripada apa-apa yang mereka kerjakan. Kalau sedekah aja, kalau sedekah 1 Allah balas 10 sampai 70 sampai 700 sampai 1000 lipat sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya kebaikan. Bagaimana cara praktek ibadah dan keikhlasan. Itu jaminan di Gusti bagi siapa? Amanu wa amilus solihat.